Le, Naon? mana pernah sekolah, Le? Nggak pernah tuh goblok, udah nggak mampu. Apa kan pelajaran bahasa Sunda, Le? Ya apa tuh, Ti? Aya istilah, Le. Baru keneh geus barau cikur, naon eta teh hartina? Aya tuh, Ti. Umpamana ya budak maneh kan letik keneh. Tah eta disebutna barau cikur. Oh, gitu, Le. Ari pantaran si emak eta disebutna naon? Tah lamun pantaran si mama disebutna barau hangser, Ti. Model pantaran urang kieu jeung model pantaran teh Erni, naon disebutna? Tah eta mah barau tarasi, Ti, mangan teh. Le, tingali gunung meni indah kitunya ketingali nage nyarong celot. Nyaho atuh, Ti. Ciptaan Tuhanna malah nu gagal maneh teh. Heueuh nya. Kadang seiring waktu bisa berubah, Le, eta teh. Berubah kumaha, Ti, maneh? Heueuh, Le, nu asalna lebat bisa jadi gundul gara-gara ulah jelema ciga hulu sia botak. Nah, mana jadi mama aing, Ti? Udah baru lagi nu maneh nyongcrot atuh siga gunung. Nah, ari ayeuna nu aing kumaha kitu, Le? Ayeuna mah mun ditangkarakeun teh geula mereh anjing ciga nok ceplok. Goblok apa angin satu sia botak? Anjing. Goblok. Anjir, gaya nu kerek balik ku guru silat ya euy. Ya atuh, Ti. Kudu guru silat jangan jaga diri urang, Ti, terutama jangan jaga diri maneh. Cik aing mah rek ngetes jurus-jurusna lah. Jurus naon, Ti, maneh, Ti? Lamun aya nu nyerang di katuhu kumaha? Takis, Ti. Tojok putingna. Tuk. Anjing tah. Lamun nu nyerangna di kenca? Takis deui, Ti. Tonyok deui beuteungna, Ti, kumaneh teh. Anjir, bener hade euy jurusna maneh, Le. So, rek nanya jurus naon deui, Ti, ka aing teh yeuh. Mun datangna debt collector maneh rek kumaha? Ah, eta mah make jurus langkah 1000, Ti. Ti, Heuy, kenaon, Ti, maneh, Ti? ah biasa we, Le, ngalamun. Ngalamunan naon maneh, Ti? Atuh si gelo teh geura. Ngalamunan si Omen, Le, euy. Nah, si omen bet di lamunan, Ti. Heeh, Le, aing teh geus putus deui jeung si Omen teh, da geuning si Omen teh playboy. Perasaan urang mah si omen mah jelema bager, Ti. Kumaha atuh, Le, kieu ayeuna mah maneh jadi kabogoh urang. Aing mah saragu, Ti, ka maneh teh, Ti. Ragu kumaha ai maneh? Heeh, Ti. Bisa urang nganter apel si omen ke mah maneh. Ningali foto lalaki, Ti. Eta teh saha, Ti, salaki maneh? Lain goblok. Atawa bapak maneh, Ti? Lain. Ah, segala lain mah liar, tuh, Ti. Ari geus saha eta teh, Ti? Eta teh foto urang baheula keur can dioperasi, Le. Ini setelah lah, Ti. Iya tuh, Le. Mung ah. Le. Mung. Ayo, Le. Mung. Le. Hei! Halus. Ngomong ke aing rek arisan. Aing pek bobogohan man jeung si Dedi. Goblok sen. Seuseho numpuk. Entah ngepel, rumah piring, kumaha rumah di teh. Goblok pisan. Naon ya? Naon ya nyogok? Goblok. Sok, kulikeun bobogohan. Teruskan. Ah, ngajak dong tuh baturan aing. Pak Didi, urang neangan masjid yuk ah, aing geus beurang ya. Bagja anjing boga balad geus insap maneh Le? Alhamdulillah, Pak Didi mantap urang neangan masjid yuk. Tuh nanyakeun tuh. Mana? nanyakeun. Orang nanyakeun ka we yuk. Nanyakeun Le. Neng, Ya, abi teh bade nanyakeun Neng. Ari masjid balik mana dia nya? masjid. Mun. Oh, itu di Payun, ah. Oh, di Payun dinya. Mohon. Ayo, oke. Kak. Asep, soleh deh. Jarang-jarang ayo lalaki naik ke masjid. Ah, nah geuning.
Untuk pantai Melisa kedap pisan. Ente neng nggak bema, iya ngiring ngecas sungkul HP neng di masjid teh, nggak neng? Ngiring ngecas. Si goblok gua edan. Panas dipuji-puji lah laki teh. Terus tunjung ini. Gap kana bujang, gap kana ieu nu ngeunahna. Anjing, edan pada di. Tapi ka ieu cam sayo. Oh. Sarana uing cam sayo. Nah atuh nu kitu di meja kan bari cari ka cimatana. Iya. Bongon teh ka garatas di lapangan. Dulur balatakeun ada nangap adengan sanusi bunisari nya. Iya. Nah atuh teh pan bapak uing geus teu meunang meuli tanah. Panggon galagana di lain si uing amohnya. Nya. Cina uing kana TV kana eta. Kan bae lain ieu mah jang ieu. Ari mah keur parawan resep gaya kumaha gaya naon? Uing mah nu hayang ngeunanang loba. Lain resep gayana mun keur ijutan. Kumaha? Mun keur kieu gaya naon resepna? Alah, Ulah anjing. bos di kitu, bos dicium mah beakna di meni nyarari. Gap kana bujang, gap kana ngeunahna. Alah, anjing. Kita di meja kan paduli aing mah enggak. Oh, benar. Sana maratas, sana sisanya subuh teh lah. Oh. Daripada sumput-sumputnya mah